Acan connect audio seperti sama Bapak. Bacaan kan. Tapi di UPI di orang. Mohon Bapak di UPI. Jadi tak tersamping. Urang ngantosan lah nusane senanya supados serempeg. Mohon Bapak. Katinggalna ieu tacan sumping sadayana, tacan lebet sadayana.
Mangga rupiana parantos tabuh 8 langkung 6 menit. Urang kawitan wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Bapak hatur nuhun mugia sadayana sarehat. Ya. Dina pertemuan anu kadua storytelling bahasa Sunda. Ia minangka program UPI, salah sawius program UPI dina nanti pembelajaran sapertos kieu Merdeka Belajar. Saderek sadayana kamari urang parantos terang naon anu disebat ngadongeng, naon anu disebat dongeng, naon anu kedah aya dina kegiatan ngadongeng, unsur naon wae, entitas naon wae nu kedah aya dina kegiatan ngadongeng. Kamari anu jelas dina kegiatan ngadongeng entitas anu kedah aya teh kahiji tangtos anu ngadongengna. Kadua materi dongengna. Lajeng nu katilu anu ngadangukeunana, anu ngabandungan. Eta neme tiasa disebat aya konsep ideal dina ngadongeng, aya komunikan, aya materi nu dikomunikasikeunana, lajeng aya nu ngadangukeunana. Saderek sadayana dina pertemuan kadua ieu sakumaha nu parantos di seratkeun dina runtuyan materi pertemuan ke pertemuan anu kedah didugikeun ku Bapak teh nyaeta manfaat dina kegiatan ngadongeng. Kesatajan langkung tebih pan sadere kamari parantos uninganya naon nu disebat dongeng, naon nu sebat ngadongeng, unsur naon wae nu kedah aya dina dongeng. Ke sakedik sekedap saha nu tiasa
ngadugikeun ari jenis-jenis dongeng teh naon wae nya di urang. Aya nu bade sasaurang? Ya, Silmi. Dongeng fabel, dongeng parabel, terus Naon deui? Tiasa dibantosan kuno sanes? Legenda. Legenda. Si Babad. Faulia. Babad, Winnie. Mite. Sasakala. 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 Aya deui nu sanes? Jenaka bukan Pak? Cerita. Lan? Jenaka. Jenaka mah sanes jenis-jenisna. Nanging eta mah kategori sifatna, sifat dongeng teh aya nu jenaka, aya nu pikasedihun, aya nu perang, epik gitu ya. Nah, eta mah sifatna ya dina. Aya dina sanesna Dongeng janten pamuk. dongeng pamuk. Boleh. Dongeng pamuk. Janten sababaraha dongeng anu aya di urang di Nusantara. Secara umum aya fabel, aya farabel, aya legenda, aya sage, aya mite, babad. Paling teu eta anu umum kapendak dongeng-dongeng anu aya di urang di Nusantara kalebet di Sunda. Aya anu uninga naon bentena farabel sareng mite atanapi mitos. Dupi farabel naon? Rafli. Muhammad Rafli. Bapak beri pada nyobian. Sok, Silmi. Oh, Rere ya. Di parabel mah dongeng jalmi siga si kabayan upami mitos mah ngenaan misalkan mitos aya dongeng mitos di hiji tempat gitu Bapak. Oke. Janten tiasa jalmi, tiasa barang, tiasa naon bae. Tiasa satu oge ya. Oke. Ayeuna Ahmad Hikami kantos ngadangu dongeng legenda. Kantos Bapak. Naon kinten-kintena nu disebat dongeng legenda atau nepi sasakala teh? Kirang langkung legenda teh cikal bakal sanes Pak gitu. Cikal bakal naon? Kejadian atau nepi hiji tempat? Bisa jadi hiji tempat. Bisa jadi hiji tempat. Oke. Upami dongeng perkawis Tangkuban Perahu eta lebetna kana naonnya? Sasakala, Pak. Sasakala. Sasakala. Oke, sasakala. Sadarek uninga pan sangkuriangnya. Ari sangkuriang teh kumaha eta teh dongeng sangkuriang teh? Aya nu uninga dongeng sangkuriang? Ari sangkuriang teh mika cinta ka saha? Mika cinta Dayang Sumbi. Nah, mika cinta ka Dayang Sumbi. Aya Dayang Sumbi teh saha, Hapsa? Ibuna. Lira, Bapak. Ibuna. Ibu kandungna? Mohon. Oh. Ibu kandung, ari bapak kandungna saha? Situmang. Situmang. Ya. Situmang ya. Oke. Sok sanajan iya hal-hal anu aneh anu kamari disebutkan, aya hal-hal anu imajinatif anu teu kungsi aya dunia nyata. Ari Situmang teh kapanan dina wujud fisik mah sanes jalmi ya. Tapi sato ya. Satona sato anu pikagilaeun, sanes pikagilaeun. Di urang mah dina budaya urang eta sato teh najis. Ya. Di utamina dina tradisi Islam eta teh najis. Upama di Sunda mah hina ya. Hina anjing ya. Padahal ageng mangpaatna anjing teh ku
karuhun urang oge kantos dikukut. Da ari anjing mah sato nu dikukut. Aya nu kanggo moro, aya anu kanggo ngajaga imah. Eta fungsi dua eta peran ti anjing ngajaga imah sareng kanggo moro sok ngabantosan pisan kana pagawean manusia, pagawean urang-urang. Tah, persoalanana tadi disebutkan ku Abdul Wahid atanapi ku tadi teh ya ku Abdul Wahidnya atanapi Ahmad Hikami yen dongeng tangkuban parahu jadina tangkuban parahu teh eta lebetna kana legenda sasakala. Kan cek teorina gitu. Sementara urang upami ningal dongeng sangkuriang, sosok sangkuriang, rere. Nah, ieu bade dilebetkeun kana parabel, atanapi mite, atanapi sage. Ayeuna tiasa ngawaler. Langkung kana sasakala panginten Bapak sangkuriang. Sangkuriang, ya, ieu sosok sangkuriangna. Oh, sosokna. Tadi sosok sangkuriang mika cinta ka indung. Ya. Aya nande siga Oedipus kompleks ieu ka teh hal-hal nu kieu disebutna Oedipus kompleks. Di Yunani memang aya Oedipus anu mika cinta ka indung, di urang aya sangkuriang. Tah ieu mah sosok sangkuriangna, upami teh urang ningali sosok sangkuriang anu mika cinta ka indung, lajang sangkuriang teh anakna Situmang, terus mika cinta ka indungna gagal kusabab Dayang Sumbi ngelebetkeun karembong anu katinggalna eta siga cahaya fajar ya, siga panon poe meletek. Lajang ambek si sangkuriang lajang najong parahu. Nah, maksudna si parahu mah henteu diepos dugikeun ka nangkubna, tapi najong parahu dugikeun ka intina gagal da pangeran, da Tuhan, da Gusti Allah tidak merestui perkawinan antara wis anak sareng indung. Tah upami ningal sosok sangkuriangna tangtos ieu mah teu nyabit-nyabit kana asal usul. Da ieu mah titik tekana ka sangkuriang sosok. Upami ningal sosok sangkuriang ku saderek bade dilebetkeun ka naon namina teh? Parabel atanapi sage, atanapi mitos, atanapi bade disebutkeun legenda mangga ku saderek. Cobi pamendak sadaya Poh Haji aya tiasa ngadugikeun kamandangna Poh Haji. Mungkin abdi mah itu mite, Pak. Mite. Naon margina mite? Mite teh pan dongeng kadewaan atau jalma anu dianggap mistis. Terus sangkuriang teh miboga kekuatan gitu, Pak, kangge sesuatu anu tidak anu bisa rongkah ya anu ageng. Pak mohon. Oke, sip nuhun. Poh Haji. Teh janten ketinggalan upami teh mah hiji dongeng ku urang di nanti ditek-tekan dicoplok-coplokeun tiasa janten lamun nyaritakeun kajadian naon sababna nanti gunung tangkuban parahu nahabet siga nangkub siga parahu nangkub eta boa tiasa lebet karena wilayah legenda. Tapi upami teh nyaritakeun karakter Dayang Sumbi anu ngagedur sumangatna mika cinta teu eureun-eureun ka hiji istri sok sanajan di akhir uninga yen eta wanoja teh indungna tangtos ieu lebetna kana anu tadi teh asor Poh Haji mungkin mitos. Aya unsur mitos di dinya. Tah tina dongeng-dongeng eta kinten-kinten naon wae hal naon wae anu tiasa dipetik ku urang tina dongeng sangkuriang. Kinten-kinten aya hal-hal naon wae atau buah-buah apa saja yang bisa dipetik dari sebuah dongeng sangkuriang atau dongeng legenda
Tangkuban Parahu. Anu bade ngadugikeun kamandangna. Mangga saha nu tiasa ngadugikeun? Lulu bade Heni Sawitri, Gede, Pak. Dinah, mangga Dinah Nurahmah. Oh, Dinah teh aya duanya, aya Dinah Halilah sareng Dinah Nurahmah ya. Oke, sok Dinah Nurahmah. Panginten amanatnya Pak, amanat Ya. tina legenda Sangkuriang teh panginten ieu ngajantenkeun urang selalu ngahormat kanu janten Ibu Rama panginten sareng mikanya kanu janten sasatuan kitu panginten Pak. Siap. Oke, saya. Ayo di Nusanes. Abdi Bapak Muhammad Rafli. Mangga Muhammad Rafli. nya tina sangkuriang mah orang tiasa diajar gitu kumaha nahan emosi terus bisa nahan hawa nafsu nu kari itu Pak. Sip. Saya. Sadai Saripah. Abi Pak, janten anggar nambihan dina ini amanat dina carita Sangkuriang teh nyaeta ulah hoream gitu. Kan aya adegan di mana Dayang Sumbi teh kan nuju nanun benang teh murah gitu ke handap terus ditandakan ku gogo gitunya kedah nama gitu ulah benyat kedah nama kedah nyandak nyalira gitu dah ulah hoream gitu dah caket gitu panginten gitu tadi abang. Iya. Saya eta adegan eta saya pisan. Adegan toropong murag lajang si Dayang Sumbi nuju ninun nuju memintal toropong murag hoream Dayang Sumbi teh dugikeun ka ngaluarkeun ya mungkin intermezzonya zaman ayeuna nun pangeran abdi meureunna sing saha bae anu mang nyandakeun toropong upami lalaki rek dijadikeun salaki upami teh mah wanoja rek dijadikeun lanceuk rek dijadikeun dulur atanpi saha bae anu bisa mangmawakeun toropong kusim kuring rek dijadikeun hiji entitas anu pangdeukeutna jeung kuring nu pangdeusna. Tina saseurang kitu ujug-ujug torojol we aya saur Saripah teh mah gogognya padahal anjing eta teh nya disebutkeun anjing we. Dari urang memang anjing. Ari gogog mah ono patop tina suara gog gog. Ya ono patop. Aya kesan hoream Dayang Sumbi teh padahal deukeut. Padahal di kolong. Amoal mungkin kolong lagi dugikeun ke 10 meter. Paling luhur 2 meter ya, paling luhur 2 meter. Saripah. Aya nu sanesna naon wae nu tiasa dipetik tina dongeng Sangkuriang atanapi dongeng legenda Gunung Tangkuban Parahu. Anu sanes Lisnawati Izin ngawalar Pak. Mangga Isma. Mohon janten dina dongeng eta teh urang teh ulah sagawayahna dina nonya ngadamel janji gitu Pak. Janten contohna kan saur Dayang Sumbi lamun misalkeun tiasa ngabangun parahu eta dina waktu sapoe eta teh bakal janten salakina gitu. Tapi nonya karena anakna gitu janten si janjina teh teu ditepati gitu. Janten kumahnya kedah ngajaga kekecapana oge Pak. Janten ulah saomong-omongna urang teh ari lain omongkeunana kitu sur kolot. Nalika urang bade sasanggem urang teh kedah mikir heula anu mawi saur kolot Sunda kapungkur lamun arek pok teh eta kekecapan samemeh dikaluarkeun ku urang ngalangkungan genggerong cobi dibeuweung diutahkeun kantos ngadangu dibeuweung diutahkeun teh
leres-leres dipertimbangkan, dipikir secara masak, sekedap. Ya iya panyawat panyawat Zoom anu di batasanan waktu teh Bapak sakali nyugun hapunten. Mungkin 10 menit ke depan kita akan break sekitar 2 sampai 3 menit dan kita akan masuk lagi ke Zoom ya. Sakali deui eta kedah dibeung diutakeun ulah dugikeun ka sapertos dayang sumbi saur Isma teh mah dugikeun ka kekecapan nu parantos keluar teu tiasa di naon teh ditarik kembali. Lamun teh mah dina basa Sunda mah puntennya neureuy ciduh sorangan eta teh. Jadi kekecapan nu geus dikaluarkeun, statement nu geus dikeluarkeun, geuningan salah, dicokot deui, eta teh neureuy ciduh sorangan. Balik deui ka urang eta matak cilaka ka urang. Boal anu kajantenan dina dongeng Sangkuriang, dina tokoh Dayang Sumbi sigana aya sapertos kitu nya Isma. Eta mangrupi amanah anu tiasa dipetik. Hiji deui we. Apa amanah yang bisa dipetik dari dongeng Tangkuban Parahu atau napi dongeng Sangkuriang? Anu sanes? Izin Pak, Bangga? sahur Abi mah perjuangan dalam memperjuangkan cinta Pak, kegigihan dalam memperjuangkan cinta. Sukses. Wahsari ya. Wahsari ini seorang pemuja cinta nih. Wahsari. Nuhun. Janten kanggo ngudag cinta anu memang luhur pisan, tarik pisan. Eta Sangkuriang teu eureun-eureun. Ya. Bapak kamari kantos ngadongeng. Aya patempatan di sekitar Lembang anu siga aya patalina anu raket pisan sareng dongeng legenda Tangkuban Parahu. Kamari terus didongengkeun. Aya burangrang ya. Itu adalah ranting-ranting yang tercecer, yang tersisa. Jadi gunung burangrang. Eta Parahu ditajong dugikeun ka Ngalayang itu janten gunung burangrang, gunung Manglayang. Taneme Wahsari sebetulnya ada gelora cinta di Sangkuriang dugikeun ka gelora cinta eta di suatu saat terhenti karena memang Dayang Sumbi sangat mengetahui bahwa Sangkuriang adalah anaknya Dayang Sumbi dan Tuhan tidak merestui dan Tuhan tidak suka dan Tuhan tidak suka jika ada seorang ibu dinikahi oleh anak. Nah, Wahsari tadi ngadongeng aya perasaan cinta anu ngaberung di Sangkuriang dugikeun ka di urang di Kota Bandung aya nami wewengkon Ujung Berung. Tah Ujung Berung teh cenah baheulana teh di dinya pisan eureuna Sangkuriang teh di ujung jalan itu. Saur Iwan Fals di ujung aspal. Tapi di urang mah di Ujung Berung. Tempat tereureuna gelora cinta anu saur Wahsari anu ngaberung, Ujung Berung. Janten kamari terus ditataannya anu patalina sareng Tangkuban Parahu dong Sangkuriang. Aya Bukit Tunggul, aya Gunung Manglayang, lajeng aya Gunung Burangrang, oge aya Ujung Berung. Tasigana seueur deui di daerah Lembang dan sekitarnya patempatan anu boa seueur patalina sareng legenda Sangkuriang. Patarusan Bapak, kinten-kinten apa manfaat dari kegiatan ngadongeng? Aduh Bapak, Silmi, manfaat tina kegiatan ngadongeng teh nyaeta tiasa nerapkeun nilai pesan moral, tiasa ngembangkeun imajinasi sareng ningkatkeun kemampuan verbal. sip. Yang lain? Abdi Bapak. Elis Siti Robiah, mangga. Panginten kangge murang kalih mah tiasa nambih kosakata dina komunikasi teras tiasa mengembangkan kreativitas kangge anak
Ngurang kali, Pak. Sip, saya. Hiji deui. Aya nu sanes? Abdi Bapak. Abdul Wahid. Mangga Abdul Wahid. Jadi manfaat ngadongeng teh tiasa ningkatkan public speaking orang pada saya, terus imajinasi berpikir kita jadi saya oge juga. Ya. Bapak setuju pisan karena nu didugikeun ku saderek sadayana perkawis naon mangpaatna tina dongeng, naon mangpaatna tina kegiatan ngadongeng. Ya. Percis sakumaha nu didugikeun ku saderek sadayana eta leres. Tiasa metik amanah pesan moral saur Silmi teh mah. Tiasa oge ngeuyeban kosa kecap nya saur Elis teh mah. Kosa kecap. Oge saur Abdul Wahid tadi urang bakal ngimeutan hal-hal anu positif jeung negatif anu aya dina eta dongeng. Sareng kegiatan ieu ningkatkeun kehidupan sosial di masyarakat, di kulawarga pangpana utamina kanggo ningal hideung bodasna kehidupan, aya nu jahat, aya nu bager, aya nu sinis, aya anu santun ya, aya anu sombong, aya oge anu rendah hati, aya nu sasauranana sugal teh sompral, aya oge anu sasauranana santun. Tah gambaran-gambaran dina dunia nyata itu ku urang direkam, kuno terlibat kana ngadongeng direkam, lajang di eta rekaman teh dilebetkeun kana memori urang. Ya, dilebetkeun kana memori, disimpen di dia diolah, tateras engke dilarapkeun dina kahirupan sapopoe. Janten di dinya aya afektifna, aya psikomotorna, ku urang diolah kanggo dilarapkeun sapopoe. Lebah dieu mah sigana saur Ahmad Hikam Mediang atanapi saur Abdul Wahid tadi, lebah dieu mah sigana urang teh euy sumangga teh ulah ngagedur teuing, ulah ngabarung teuing bisi cilaka siga sangkuriang. Ya kan sapertos kitu. Eta ari nyarita teh kade ulah saomong-omongna lamun lain omongkeunana bisi siga dayang sumbi. Kapan siga kitu. Tadi ku urang parantos kacatet aya kelebihan dan ada kekurangan dina tokoh-tokoh nu aya dina dongeng. Umpamana dina Dayang Sumbi, tokoh Dayang Sumbi boa salian ti geulis, salian ti andalemi, salian ti gede kaasihna ka nyaah ka lingkungan. Boa aya hal-hal anu kurang di Dayang Sumbi, naon diantawisna eta nyaritana sapok-pokkeun wae, mana kitu ge beureunan keur capek. Nah, tetep ieu aya hiji kekurangan. Janten dina hiji jalmi henteu sadayana ideal, henteu sadayana sempurna, aya wae kekurangan. Bade seueur, bade sakedik aya wae kekurangan. Kirang langkung sapertos kitunya manfaat tina dongeng, manfaat tina ngadongeng anu tiasa dipetik hikmahna, tiasa dijantenkeun, dilarapkeun dina hirup kumpul sapopoe, kirang langkung sapertos kitu. Sekali dia Bapak ngajak kasadayana urang beri keula anu bade ngaleut kopi, mangga ngaleut kopi. Pak, Kirang punten ya, Pak. Rafli. Abdi teh ieu aya akun Hima Pensatrada Bapak anggewe da ieu mah unlimited. Oh, saya atuh. Mohon kabeh dikintun Bapak ayeuna. Mangga. Atur nuhun Rafli. Mohon. Ya.